Gedang hari diala dan rasa gedang teh ai teh diala si aya nu madog. Kumaha atunya? Kang, nyaker naon di dieu? Lah keur kieu we ce. Nah, geuning di dieu nyaku naon? Lah teu para rusing ce teu boga duit gawe teu bener, ngamen teu menang duit. Atuh, Kang, kumaha geus we dinu ieu atuh ngalaan sampeu? Gimana ce? Di ditu di kebon. Sabaraha? 40.000 sapoe. Hayu atuh ce. Yap, Hayu. yuk. Kaluhur, Kang. Ka mana di ce geus di dieu? Tah, ka belah ditu. Bah dieu. Ece oge. Tuh, nya kumaha ya? Lel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 
Aduh. Alah, nu bala cek. Nu ieu. Nah, nu ieu Kamanakeun? weahna Kang dibere 40.000. Sapoe ngan hayang nyaho tepikeun ka tempat ka ditu. Bisa teu? Oh, bisa cek. Sok atuh ari kitu mah ecek ka ditu heula nya. Sok. Kaya kabeh halaan. Heeh, jang eta teh kabeh halaan, euceuk mah nyaho di tempat. Ngan bawa eta jeung kebona ka ditu. Ih, si Ecem mah terus. Aduh, sambeten mending geus balat teh urus. Daripada gawe main mending kene ngorek we kuring mah ngorek dia pada si kayak bega cuma duit berada dia Aduh, awas ya si Akang. Kalau di sepatu belut, Anis, ini anu kertanur ya sama. Halo? Kang? Cager? Cager nih. Ih, alhamdulillah nih bunga ngadengin oge. Nih. Si Akang aya nelpon. Nih Akang ayeuna keur di jalan naik balik ieu emas teh geus dijual, geus jadi duit. Akang mau duit loba nyi. Alhamdulillah atuh jadi teh ayeuna mah beunghar meureun. Heeh, daguan nu nyai di jalannya. Heeh. Akang sakedeng deui ge tepi. Heeh. Ayo nyi. Kang kade pepeuje bejaan deui nya. Heeh. Engke di telepon deui nya nyi. Heeh. Heeh. Yuk nyi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjir, itu si Akang nu diiket mawa duit loba jeba mawa mobil. Wong bejaan pamajikanana. Ieu teh majukeun anak kumaha? Ejel, ka mana? Itu si Akang nu diiket mawa duit nih loba ya pongger uang etaan pamajikanana. Iya apa tuh? Ejel, itu salaki aja geus datang di jalan. Wah, pira kunya bener. Ayo, Bener? Ejel, bener. Ayo.
akang mau duit loba, akang beunghar.